Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Enggak ka sadayana. Cara ketan. Dongeng tilu Jawara bagian ka tilu. Sanggeus kitu mah si Jalu si Jaka Peteng ku si Acung katut mamang nate ya di imahna dijamu we sakumaha mistina kasemah. Nincak waktu mangsa rada penting kira-kira sareureuh budak mamangna si Acung anu katelahna Mang Barja teh ya ngajak ngawangkong ka anu duaan malahan mah manehna teh nanya naon cenah pamaksudan kitu pananya nate nah kasih Jalu atau oge kasih Jaka Peteng. Tuluy dua nana nyaritakeun kenapa maksudanana. Anu intina si Jalu teh cenah hayang neangan guru utama nama bisa namahan karena ilmu agama atau ajengan dina waktu harita. Beda cenah jeung si Jaka Peteng mah anu hayang namahan kana ilmu bela diri teh. Tah ku kituna kuring teh dituduhan kudu jadi guru. Cenah di lemur ieu anu disebut lemur pasawahan teh ya aya anu guru nama ngaranna teh Ki Barja kitu tah. Jadi kuring teh milarian da daripada neangan nu hese kapawehna Mamang oge Ki Barja nya meureun maruk kuring teh nu disebutkeun Ki Barja teh Mamang teh ya teu dimaksud ku guru kuring oge kitu Mang. Kitu cenah ceuk si Jaka Peteng teh. Nya kitu deui mamangna Acung abdi oge ari ti bumi mah teu uninga saha-sahana anu bade dipilarian teh. Tapi waktos abdi nyarios kitu di lemur anu di papaeh anu di liwatan kitu teh. Nya cenah aya namina Ki Barja anu sanes luhung ku ilmu kadugalan sareng ilmu bela diri tapi oge luhung ku ilmu kabatinan atawa ilmu agama. Tah pastana teh Ki Barja deui kitu namina teh kitu cenah ceuk si Jalu oge. Ngadenge omong-omongan ti dua nonoman tadi nu saperti kitu Ki Barja tuluy nyarita. Ke ari ujang ieu teh nyaho aya mamang di dieu nu ngaran Mang Barja jeung cicing di lemur pasawahan ieu teh ti saha coba ti Jang Jaka heula sok terangkeun tuluy ka Jang Acung. Aduh sok lieur ieu teh Jalu sok caritakeun. Nyari kuring mah ti guru kuring nya eta namina teh Mbah Kala kitu tah. Mbah Kala. Ari anjeun Jalu ti saha nyaho teh? Aneka asa sami kuring oge si Aki Kala namina teh. Ai papendakna mah nuju bade lebat ka leuweung guru Gunung Giri Luhur. Lah ti sisi lemur anjeunna teh nuju ngiuhan we di hiji tangkal tah. Di sisi leuwih sisi wahangan kitu tah. Naros ka kuring teh nya dituduhkeun weh nya eta cenah ka Mbah Barja cobian kitu saurna teh. Oh kitu nya. Ari anjeun Jalu saha guru anu mimiti teh nu diajar ilmu bela diri teh tah. Pun guru mah Ki Walang Mamang Aki bapak kumaha atuh. Maya rek Mamang heug ngamamangkeun ilmu jeung si Acung. Rek nyebut bapak heug da kadang warga di dieu mah ka Aki teh nyebut teh bapak. Sabab dinten teh oge bapak teh disebutna teh tua kampung di dieu teh. Aya nyebut bapak oge ka Aki teh. Aya nyebutkeun Aki nya wajar da. Geus aki-aki sanajan encan rarempo mah. Sok we lah mana suka eta mah arek bapak heug arek mamang heug arek Aki heug gae. Malahan mah sok aya anu minta tutulung cenah dudukun kitu nyebutna teh ka Aki teh Mbah tapi dah
Ayo nyebut ke mbah-mbah kitu mah nya jika dukun da ari Aki mah teu rumah saja di dukun ngan ari kolot mah heueuh we rumah sada geus kolot mamangna oge. Tapi kieu eta ngaran-ngaran anu disebut teh lamun anu dimaksud ku hidup duaan jeung jalmana eta keneh anuna aya dina pikiran Aki. Eta jalma teh pernah wauh jeung Aki nya eta si Kala Ireng jeung deui si Walang. Eta teh babaturan Aki sobat dari baheula. Tapi tika ayeuna Aki teh teu inget jeung teu nyaho aya di mana maranehanana. Ari si Walang mah rada apal cicingna teh lemur singkur ngan geus lila heubeul deui sabab jauh teu dipanggihan jeung deui kuring teh aya naon nya aya hiji hal anu hese dicaritakeun ge pokona mah aya hiji alasan anu kuring teh embung nincak deui suku ka eta lemur singkur. Oh nah kitu ki carita nama panjang jeung teu hayang nyaritakeunana oge. Lamun hayang-hayang teuing mah si Acung mah apaleun kewe jaga lamun aya waktu cenah dicaritakeun ku si Acung. Tah lamun si Embah Kala ge sarua ngan ari si Embah Kala mah ti baheula oge teu puguh dumukna teu puguh cicingna sok punah-pinah jeung rada mahiwal ieu sikap naonnya watakna teh. Tapi eta mah carita baheula deui jeung teu kudu dicaritakeun kasang tukang mah ngan anu puguh mah ge si Kala Ireng teh boga ilmu kaduragan anu hade malahan mamahna oge boga ilmu demit nyaho anjeun jakal kana ilmu demit ti guru anjeun Ki Walang. Si Ki Kala Ireng gitu maksud teh. Aduh ala iyo kuring teh di ngaguru sareng anjeunna teh telami mamang Barja ngan mung 3 minggonan lah sabab saur anjeunna teh ilmu bela diri ilmu kanuragan kuring ge geus cukup cenah yeuh ngan ukur dibere sababaraha jurus jeung tapi kahartina mah anu mateni oge. Oh gitu saha atuh guru anjeun teh nya maksudnya anu samemeneh ti si Embah Kala teh wasana mah Ki Malaka saurna teh da ari dina dedegan-dedegana mah jiga lain orang Sunda tapi jika anu geus ngabudaya kana budaya Sunda ngomong Sunda na oge dikaleko teh sami we kos urang kuring ge ngarungu ti anjeunna teh. Oh ieu Ki Malaka teh ti tatar sabrang cenah lain ti Jawa atawa ti Sunda tapi na lami tos linggih di Sunda na teh. Kek ari kitu Ki Malaka da kuring oge kantos guguru sareng anjeunna sareng Ki Malaka teh ngan ari abdi mah kana ilmu agama kitu tah. Pada uninga kana ilmu agama teh saalit-alit ti Ki Malaka oge mung anjeunna teh tos lami linggihna teh di kota kitu tah sareng pas abdi hoyong ngiring di sareng anjeunna teh di piwarang uwi saurna teh. Kuring teh da kanu jadi guru teu wantun mungpang kitu mamang gitu cenah ceuk si Acung. Aduh paili wae ceuk si Jalu ya ceuk si Jalu Mairan. Boga babaturan teh kabeh oge ngusrukeun ieu mah yeuh. Nah kitu mamang ceuk si Acung ngiluan ngawangkong kieu barudak baheula teh kuring teh bab mamang teh Acung aya disebut mah cenah katelahna teh 4 sarangkai kaasup punggawa demit atawa jawara demit anu beda dina kamampuhan. Ari dina ilmu kanuragan jeung ilmu bela diri mah hampir mapakan we opatanana oge. Tapi ieu opatan teh kaasup kuring meureunana boga kabiasaan jeung boga kaunggulan masing-masing. Si Kala Ireng dina ilmu demitna
Lamun si walang mah dina ilmu kacepetanana luar biasa manehna teh. Jeung deui bisa nyaluyukeun we kana jurus-jurus jeung darasaan ilmu alamna. Jadi manehna mah bisa nalungtik juru taluntik lah si walang mah. Lamun si Malaka mah dina ilmu kanuragan mah anu leuwih unggul ngan manehna mah boga taktik jeung cara-cara akalna teh aya we. Sanajan pangorana di antara kuring opatan teh. Ari aki katelah mah cenah mah sok rada bisa maca kana ilmu politik cenah. Padahal mah eta mah kabeneran we meureun babalentoran. Tapi intina mah kieu sanggeus cindekna mah meureunan nu jadi dunungan. Istilah nama tilem atawa tilar dunia nya kuring opatan teh meureunan papisah ngajalankeun hidup masing-masing nya meureunan karak poe ieu deui kaguar larakon nu katukang teh ku hidup duaan jaka peteng jalu satuluyna jalu lamun hidup di bejaan tadi ku si kala cenah teh. Yen lamun hayang neangan ilmu agama kudu ka kuring rada salah sabab kuring mah teh boga anu eucreug. Nanaon oge ari ilmu agama mah kana lemah kudu nepi, kaluhur oge kudu sirungan hartina mah luas jeung luhur ambahanana. Tahan rada pantes mah nyaeta si Malaka. Lamun ilmu kanuragan peteng ilmu akid teh moal jauh deui teh ilmu si Malaka atawa ilmu si Kala komo jeung si walang mah. Jadi lamun ningali kana kitu aranjeun meureun geus hatam tina ilmu bela diri ti guru-guru anjeun samemehna nya geus hatam we. Ayeuna mah tinggal tatapa di nagara, tatapa di kota neangan pengalaman. Jadi lamun anjeun arek ngaku ka kuring guru lain embung mere namahan deui kana ilmu kanuragan, tapi nu aya di aranjeun di haridep oge geus cukup ari kana ilmu bela diri ilmu kanuragan mah. Malahan mah ilmu-ilmu sejana oge meureun anu tampa ti guru-guru haridep. Guru-guru araranjeun yang geus cukup. Kitu aya dina perkara namahan ilmu kanuragan jeung ilmu bela diri mah. Tapi lamun bener aranjeun hayang namahan deui kana pangalaman sok tepungan deui ki Malaka. Jalur maneh mah meureun geus apal anu kadenge ku aki mah di padepokan ki Malaka nu disebutna teh Pasir Wangi. Keur aya hiji hal sugan we aranjeun bisa mantuan jeung anjeun oge bisa namahan kana pengalaman anu keur ditareangan ku haridep. Jeung deui bakal saluyu we sabab cocog istilah nama saluyu lah. Nyaluyuan kana kahayang haridep nu hayang namahan pengalaman dina ilmu bela diri tah peteng jeung dina kahayang ilmu agama tah kitu jalu. Tah kitu we. Ibaratna namahan ilmu teh aki mah ngan ukur nggak naon deui nya ngulas deui we unggul saeutik oge mudah-mudahan kaharti. Ngadenge kana omongan-omongan Ki Barja anu samodel kitu. Si Jalu katut deui si Jaka pateng teh pating haluleng we. Komo deui ari si Acung mah anu manehanana acan boga pamaksudan anu tangtu. Malahan mana pikirna oge cenah lamun ieu nu duaan arek miang teh mah ninggalkeun eta kampung arek menta widi we kanu jadi mamangna. Sugane manehna ge diidinan hayang ngiru neangan pengalaman di padepokan Pasir Wangi teh. Sajongjongan anu opatan ngariung di imahna Ki Barja teh pating haluleng we. Barang keur pati haruleng samodel kitu. Di kajauhan kadenge jalma aya anu cocorowokan. Tolong, aya anu kauruan, tolong.
Ngadenge jalma anu minta tulung sama dia gitu atuh tang tu bae anu opatan teh ting bating tarojol kalaluaran. Malahan mah telila oge aya sababaraha urang jalma anu nyamperkeun ka imahna Pak Tua kampung nyaeta Mang Barja teh. Aduh, Pak Tua, aya nu kauruan itu di belah kaler itu di belah lemur nu belah kaler Pak Tua. Oh, aya nu kauruan geus ditulungan atuh kumaraneh. Nah, kalau kan nyamperkeun ka kuring lain tulungan. Oh, atos ditulungan mangan abdi teh ka dieu teh bade laporan we kitu tah. Oh, alus atuh ayo urang sampeurkeun ka ditu urang tulungan. Ari aya nu kauruan mah kudu buru-buru ditulungan. Gitu cenah ceuk Pak Tua kampung Barja teh. Cung, kade po bantu tah tutupan heula lamun arek nuturkeun. Nyamang. Ayo. Sanggeus kitu mah kabehanana ari dit ka belah kaler cenah arek nempo arek mulungan anu kahuruan teh. Bener we di belah kaler, di lemur belah kaler teh. Katingali aya hiji imah anu kahuruan. Pernah nama hiji kandang domba pengguna teh anu diduruk. Atawa anu kahuruan teh acan oge narepi arek narulungan geus kadenge deui ti belah lemur anu sejen aya jalma anu minta tulung. Tolong aya lampung. Aduh ala iyo meni asa ka kabina-bina teuing coba di dieu aya anu kahuruan terus teh aya anu ngarampogan moal imah bitapak. Gitu cenah kadenge si Jaka Peteng ngomong. Tidinya si Acung anu pernah deket jeung si Jaka Peteng tuluy nyarita. Benar pisan Kangnya ari kitu mah. Jika ieu mah pitapak atawa panipuan nyeun salasa arek ngarampok tuluy ngaduruk imah heula teuing imah teuing kanang doma eta teh nya. Ulah boga ngomong gitu. Hayu baturan kuring mah bisi aya nu nyangka teu bener ka kuring sebab kuring di dieu teu aya duau. Hayu urang udah gebelah ditu. Hayu atuh Kang. Ulah caleuy kitu atuh hayu irit. Sanggeus kitu mah ieu si Jaka Peteng jeung si Acung teh arek meneran pisan init. Tapi sakolepat aya hiji jalma anu geus ngemih heulaan lumpat tarik pisan. Aduh ala iyo itu geus anu lompat deukeun-deukeun mah jiga anu wau urangnya. Tidinya si Acung kadenge nyarita. Nya Kang, itu mah jiga si Jalunya lempang lompat namun ditarik kitu. Ari kitu mah ayo urang buru-buru lompat atuh. Urang kebelah ditu buru-buru ngudag. Ayo Kang, ayo atuh buru. Tah. Dua anak ge pating baretak lalumpatan. Buru kana arahna lumpat si Jalu teh malahan mah kibar jage tuluy mere tangkara kanu sejen dibagi cenah jalma teh anu mantuan mareuman seuneu ongkoh anu ngilu budak oge ulah kabeh. Intina mah dibagi dua we. Kebat lumampahna si Jalu perang manehna lumpat dina gerakan anu sakitu cepetna. Tegung silila manehna oge geus nepi we ka arah tempat datangna sora teh. Satuluyna manehna langsung nyamperkeun ka imah anu jigana mah keur kapapatenan teh. Katingali hiji emak-emak, hiji ibu-ibu, hiji wanoja anu geus tengah tunggu keur ceurig we di lawang panto. Cenah teh euker kapapatenan nyaeta aya nu ngarampok ka imahna manehna malahna manehna ge nuduhkeun yen salakina teh keur kapiuhan cenah. Ngan samang-samangsa ku si Jalu ditanya eta awewe teh manehna ngadukul merong we hungkul henteu ari ngajawab mah sabab meureun mun asa-asa sabab teu wauh ka si Jalu teh. Untungna we teu lila ti dinya si Acung tuluy nyamperkeun manehna anu nanya. Mah ieu teh aya naon sabenerna? Jika ayah karampokan hanya ujang itu si bapak nage tulungan itu kapiuhan diting di kumaha takku si rampok teh. Aduh kemai atuh si bapak nama aku kuring urang tulungan supaya supaya buburu cager tina kapiuhan anak cuk atuh maneh Acung Jalu udah juga ka mana kepanggih kumarane gitu cenah ceuk si Jaka Peteng teh.
Oh nya tuh Kang Jaka sok Kang Jaka tulungan ibi ya teh babaturan kuring gitu cenah cek si Acung teh kemaya bakal ditulungan moal naon moal da batur kuring keneh ngajelaskeun si Acung bisi meureun si emak eta teu wauheun ka si peteng teh encan ge beres si Acung nyarita ka si emak teh geus kolepat deui wae ari si jalma tuluy lumpat ngira-ngira ngudag ka mana eta cenah anu rampogna lumpatna. Aloh, eta si Jalum nikah kalah kaburu lompat. Ari bibi teh lompatna ka belah mana? Aduh, doka tuh bibi kita terang. Ngan ketinggalin mah jika ka belah kulon. Oh, ka belah kulon. Nah, saya cuma ka belah dinya. Si Jalum mah ka belah dinya. Kan kembaya tuh. Tidinya si Acung oge tuluy lumpat. Cenah nuturkeun kanu dituduhkeun tadi ku si emak teh rampong teh anu lumpat ka belah kulon. Si Acung lumpatna atog-atogan malahan mahena ge ngarasa poek jeung ngarasa hese lamun lumampah dina waktu penting mah. Komo meureun kaayaan di kampung waktu harita masih keneh loba pasawahan jeung kebon henteu rame cara kampung nu model ayeuna. Aduh, kuring bingung ka mana kudu ngundang cenah ka belah kulon. Tapi hari tadi si Acung, aduh si Jalum mah ka belah kieu gitu ka belah kieu cobaan ka belah ditu. Keur mikir kitu teh datang sababaraha warga anu marawa obor tuluy nyampeurkeun. Jang Acung, kumaha ka pendak rampung teh? Aduh ka mah ko cek si Bima cenah ka belah kulon tapi asa ka belah kulon mah ieu teu katingal itu ka belah ditu pada sawah. Ka belah ditu nama naon teh aya leuweung tapi da lamun lumpat ka belah dieu mah nya ka sawah mah pasti ka ciri rigigna jelema tapi bangun mah pernah nama ka itu tuh ka belah leuweung nu ka belah kidul. Oh nya atuh ari kitu mah urang ka belah kidul. Wah mang atuh ayo urang udah ka belah kidul mang. Di tempat anu saja lumampahna si Jalu anu udah ka belah kidul teh ya. Manehna mah jiga anu geus bogan pirasat jeung seukeut kana pangrasana dituduhkeun ka nuduhkeun oge manehna bakal lompat ka belah kidul. Dina hatena dina rarasaanana manehna ngarasa curiga lompatna ka belah kidul sabab cenah ari ka belah kidul teh pernahna teh leuweung gunung sisi gunung kiri luhur teh ya. Dina hitungan si Jalu ada si rampok mah asal lagi tidinya kapang yang agak tidinya pasti lompat lagi bakal kadinya gitu cenah hitungan si Jalu teh. Eta hitungan teh teu nyalahan sababaraha waktu si Jalu udah gabelah sisi leuweung katingali aya 2 atawa 3 jalma anu rigigna lumpat mencar tapi tepati jauh jiga anu silik talingakeun. Dina galakan anu cepet si Jalu tuluy budak ka salah sahiji rampong teh. Teu lila oge eta si rampong teh tuluy bisa ka udag malahan mah langsung dicegat hareupeunana eta saurang rampong teh. Saanjeun rampong teh lain. Ngadenge aya nu nanya samodel kitu tang teu wae si rampong dengan ukur ngarandegan kana lompatna tuluy palicet baena lompat deui ka tempat ka arah anu sejen. Dasar si Jalu anu dina ulin lumpat mah teu eleh ku para rampong oge. Malen oge bisa ngudag. Geus diudag ayeuna mah teu ditanya deui sabarang samang-samang sanggeus nepi jeung kana arah atawa jarak anu meujeuhna mah cebet wae eta rampong teh tuluy diteungel puceurina bae langsung kudu pruk cenah salah sahiji rampong teh langsung kudu pruk ka piuhan. Meunang dengan ceuk si Jalu teh ngagarantes ngarewas. Bari tuluy eta jalma teh kumanehna dipangku dibawa ka sisi lemur. Kocapkeun si peteng anu cenah teh euker ngurut si bapa anu kapapatenan teh. Malahan mah teu lila tidinya datang oge Ki Barja anu nempo ka eta tempat. Sababaraha warga oge geus teu pada daratang. Tapi teu lila tidinya kadenge deui jalma anu minta tulung. Tulung, bangsa tulung. Aduh, domba kuring aya nu dewak. Aya nu maok. Tulung. Ki Barja jeung si Jaka peteng teh ukur bisa siri leret
malahan mah jika anu surti pisan si peteng mah tuluy we lumpat ngagajleng muru ka eta sora. Samang-samang saenggeus deukeut ka jalma anu menta turun teh si jalma teh tuluy nurukeun cenah aya bangsat anu mawa domana. Ngan manehna teh teu bisa nempokeun ka arah mana-mana mah sabab ku manehna ngan ukur kanyahoan urut na wungkul. Aduh bapak bingung atuh kuring kudu lompat ka mana nya aduh rada bingung ya. Aduh tidinya teu lila tidinya datang Ki Barja. Aya naon Jang Peteng nah ngaulang kitu. Aduh bapak bingung kuring teh arek ngiringan minta tolong nulungan tapi na bingung udahna kudu ka mana sabab teu puguh lompatna ka mana ieu rampok teh. Aduh bingung oge. Ayeuna mah ayolah urang lihat ka belah ditu. Tadi da cenah aya nu udah ke belah kidul jeung ka belah aduh kulon. Ayeuna urang ka belah wetan jeung nu sajian nu ka belah kaler bade tempo deui anu kaguruan. Ayo Jang Peteng urang lompat ke belah wetan. Wah mangga ari abdi mah. Satuluyna sakabeh warga anu araraya anu tararanghi mah keur harudang dina peuting eta tuluy ngilumundag ka arah anu ditunjukkeun tadi ku patua kampung. Tapi hasilna mah nihil teu beunangan sabab teu puguh anu diudagna. Singket carita si Acung geus mangihan deui ka si Jalu anu mawa babandang nyaeta salah sahiji anggota rampong teh. Sanggeus kitu mah eta anggota rampok anu masih kena kapeuhan teh tuluy dibawa ka imahna patua kampung. Kabeneran patua kampung ge geus baralik deui jeung kadang warga anu sejenna anu teu hasil ngudag rampong anu rek anu geus mau domah teh. Atuh di imahna patua kampung Barja teh loba jalma malahan mah aya anu hidang nyunut obor aya kana opatna. Atuh di buruana imah Ki Barja teh jadi caang jeung dipinuhan ku kadang warga. Hati-hati ulah aya anu arek nyeun tindakan teu padaruguh kudu dipiara ieu anggota rampok teh supaya urang sadaya meunang katerangan hayang nyaho saha anu sok ngaributkeun di kampung teh. Ngadenge papatah ti tua kampung samodel kitu kadang warga oge teu aya anu wanieun mirosea ka eta anggota rampok. Sanggeusna anggota rampok eta teh diubaran supaya bisa sadar deui tina kapiuhanana tuluy ku Ki Barja ditanya, hari anjeun teh saha jeung ti mana jeung deui aya sabaraha batur anjeun teh. Lamun mere katerangan anu hade anjeun moal dikukumaha paling dihukum oge hukuman ringan supaya kampung kungkul. Tapi ulah sambat kaniaya lamun anjeun teu mere katerangan anu pasti jeung jelas anjeun bakal dibere hukuman anu berat ceuk eta tua kampung. Benar lamun teu ngomong mah anjeun bakal dikakaya ku kuringa. Nyaho maneh lamun aya sirup kararange coba diasupkeun we kana batok kewe dibentelkeun kana naon kana bujal maneh. Aduh eta teh bakal nikmat pisan siksaan tah lamun dikitukeun maneh teh mun hayang nyaho mah ceuk si Acung jeung sieunan. Tah bener malahan mah mun aya mah make ieu pake kasir atawa jangkrik asupkeun kana celina coba rojokeun cenah dikoromot tah celina supaya aya isageun karasaeun tah. Kumaha tah ripuhna lamun dirampok teh tah kitu dirampok ku kasir atawa jangkrik oge. Sia kadiang kadinya ceuk warga nu sejenna oge mairan. Tong dising-singan ku samodel kitu anu kejual model kieu mah tah aku teu dikieu ceplak. Hiji jalma anu rada jangkung gede jeung rada terengkas untuk ujuk-ujuk nampilingan we ka eta anggota rampok teh. Ceuk kuring oge ulah nyeun tindakan-tindakan anu teu padaruguh. Kuring keur ditanya sabener-bener anjeun mah make kudu kagituanan. Aduh patua kampung punten we abdi teh sanes ngunghak sareng teu patuh ka patua kampung. Tapi ban kuring teh kaasupung ka wadesa, ipung ka wadesa mah nya
kieu we kudu boga jarak kasar. Lain berarti kudu teu bisa dibenarkeun. Ya sanajan anjeun sagala rupana kudu main fisik jeung ku ilmu bela diri jeung kasar. Tapi ieu mah teu beunang dibadamian anjeun mah. Hampura atuh patua kampung. Ulah kitu-kitu deh nya ieu urang tanyakeun heula kateranganna. Sanggeus kitu mah ku tua kampung Barja teh ieu jalma ditanya tina mimiti leuleuy tuluy jadi keras malahan mah tika jadi kasar tapi ieu jalma teh henteu betus wae malahan mah teu ngomong-ngomong acan bangunna mah mending keneh disiksa malahan mah beuteing mending keneh dipaehan daripada kudu ngaku euy jeung mere nyaho kana kaayaan batur-baturna. Kumaha mamang bisa dibere dibenta keteranganana ieu ti anggota rampong teh. Aduh, hese Jung, sugana hidup aya akal, kumaha carana tah? Lamun kieu mah kudu diganggayong, Pak. Kudu diheureuyan, kudu disiksa anu matak nyiksa kitu tah. Kumaha lamun dibere batok bulu dieusian tadi teh dieusian ku sireum kararanya teh kana bujalkeun atawa bujurna urang deangkeun atuh kana nurukan supaya manehna kekerepengan tah supaya daekeun ngaku itu tah jeung mereka terangan kitu cenah ceuk si Acung teh malahan ngomong lagi ditarikeun jiga bari nyingsieunan ka anggah tak rampong eta ka anggah tak rampong teh ngadenge arek disingsinan samodel kitu mah katingali si anggota rampung teh rada ngareret jiga anu rada miris jiga anu rada sieun lamun tika disiksa samodel tuh diomongkeun ku si Acung teh tidinya kadenge si petang oge tuluy nyamperkeun malahan mah ngaharebas malahan mah ngomong ka eta si anggota rampung teh dia lamun dia tengah aku jeung teu ngomong katu ditanyakeun tadi ku patua kampung kuring ieu geus mawa cengek lamun ieu cengek dibalurkeun kana aduh eta manuk maneh meunah teuing manuk maneh eta bakal panasna cowaan coba rek ngasaan ayeuna ceuk si peteng bari manehna teh nempokeun kana rinesan cengek dina hiji batok anu geus disadiakeun tita tadi kan tidinya ieu anggota rampong teh tuluy kadenge aduh, ampun, ulah disiksa kuring mah mending dipaehan daripada disiksa kitu mah aduh ampun. Tah geuning anjeun daek ngomong ayeuna mah tadi teh daek ngomong sok atuh ngomong sik bener naon tadi pananya patua kampung. Tah geuningan patua mamang Barja Aki Barja munten ya abdi naon teh istilahna masuk tak laros deui sing laras lamun teu ngaoro mah ieu urang balurkeun ieu cengek ieu kana eta tah manukna nempo kana kaayaan samodel kitu anu jigana mah ieu si anggota rampung teh rada sieun lamun kudu disiksa mah tuluy Pak tua kampung teh nyamperkeun bari nanya sok atuh anjeun lamun arek ngajawab mah sok aya sabaraha urang babaturan anjeun teh jeung cicingna di mana ana marangkeur kitu teh srut dua kilatan peso balati ngarapisan ka anggota rampung teh jeung ka Pak tua kampung nyaeta Ki Barja tidinya kilatan peso anu nyamer teh ku si jaluk katakis anu palebahan pisan ka Pak tua kampung nyaeta Ki Barja sabab eta peso anu nyamar teh aya duana anu hiji teh mah ngarah pisan kana beuheungna anggota rampung anu sret eta peso teh nancep pisan mangang kana tikorna eta anggota rampung tidinya jalma-jalma anu aya di buruan imah teh pati ngaluleng we ningali kana kaayaan eta anggota rampung anu molotot beuheungna pinuh ku getih malah mah tuluy kusek-kusek we jiga nu sakarat awal. Waktosna parantos cekap kanggo episode 2 ayeuna kumaha naon anu bakal janten naon anu janten anu terasna kajantenan gitu lah naon bakal kejadian
50 ya. Benernya aduh sekolah ada balewal ya apa ya. Kumaha terasna ieu carita mangga diantos wae dina episode anu saterasna. Ngaturkeun nuhun ka anu parantos like, komen, sareng subscribe na. Udah jeung ketemu di dina episode saterasna. Permio.